Ilamun pas sehat teh ieu da normal rumah tangga mah aya wae ngan datang budak mah cing eureun atuh. Ieu mah ngahajas cenah nyaksian, sok asup ka imah. Asup ka imah jang. Da maneh geus gede ayeuna mah. Mama teh geus teu kuat ngahiji jeung bapa maneh. Mana dek bilu kasih mama hayu dek ke bapak gefek wae mama mah geus teu kuat jeung bapa maneh. Ai salakina teh na aing ngeunah jang lamun dibejakeun mah geus teu ngeunah urang ge jang. Tingali awak bapa baheula mah teu kieu eta mah nepi ka ngayuyut begang jang. Dipolototan wae ku inung maneh. Sakali bapak salah polototan gejlik 2 kilo daging eueuh. Bapak teh dirongsen di rumah sakit maneh mun hayang apal. Karek ayeuna bebejag ka maneh. Bapak teh lain kurang-kurang teuing tuang mah da osok. Si goreng ditinggal di dina rongsenan teh ngajeblag we kamar inung sia keur molotot. Area amaing.